Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya urang ngadongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jejara carios si Endul Jawara Olok Hejo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu setia manco kandongeng Mang di mana we ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya tong hilapi rojong ditaroelan tombol sugreb. Atuh Mang oge nganunkeun pisan kanu parantos like oge komennya. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita si Endul Jawara Olok Hejo. Sok kaparayun sadayana. Asmo Galing gancang euy, urang ngejat tinggalkeun ieu patempatan. Si Galing jeung si Asmo laju we pating baratak atunuturkeun kilintung anu geus leuwih ti heula ngejat lumpat ninggalkeun eta patempatan. Basa mireungeun musuhna malabur si Endul teh kalah kanjing sieunnan we atuh ngabaratak lumpat ngabuburak jika keur ngabuburak bagong bae. Ulah kalabur sakur ajar diberi ku aing. Orse, sia, halik, si halik. Waing bakal ditalapung tabaol teh deuleu. Beuleuk meuni ampula-ampulan kitu. Si Galing jeung si Asmo anu lumpatna bari totolonjong atuh manis sieunneun di buburanjat maksakeun maneh. Narikan deui lumpatna si Inggis kabari ku si Endul. Alah, deuleu tu Asmo. Anak gajah ngudag euy. Alah buta pentil teh ngudag ka urang. Alah cilaka tuh euy Galing. Dakoan anjir, dakoan. Beuleuk nya ngudag tuh ngudag. Kajangan atuh rumah teh dulu Asmo, no si teh keor. Lain keor atuh da ieu. Tuur geus leklok alah. Alah tulung. Beuleuk itu anak gajah ngudag aing aduh. Halik sia buta pentil. Nah, batu ngudag segala rupa halik. Hihihi, halik benang sia Asmo. Benang bool sia bakal dijajak. Halik. Benang sia. Si Asmo teh maneh soak atuh lantaran si nu teh geus aya tukangeun. Beteguhan teu calana pangeusina teh bet ngaradak morosot, ai porosot, ai gadabut atuh ti kudawet. Alah. Aduh. Benang sia puas. Eta bool sia kurang ajar. Angserodkeun heula calana sia. Halik sia buta pentil halik. Alah, rek naon sia teh? Asok sia angserodkeun calana. Bisiku aing dicolok tabol teh. Dicolok tuh tinggal itu. Aya tangkal salak. Ku aing diasupkeun sakana bawol sia. Alah. Ulah ampun. Kitu nanti bade kuragi we yang ngesodekeun calanana lantaran geus kabayang lamun dipika. Diasupan bawolna ku salak teh cenah geus teu kabayang kumaha nyerina. Curung gunung si Asmo teh hudang laju arek kelumpat. Ngan bae sukuna teh kabulu ditewak ku si Endul kep benang ditewak. Reka mana sia mentong lumpat deuleu. Bool sia bakal diasupan salak ku aing. Halik. Eta bool bakal diasupan ku salak. Durudud bae atuh si Asmo teh ditak kenyang. Bari jeung dikugusur ngadeukeutan tangkal salak goe atuh meuni soak eta si Asmo teh beungeutna meuni sepa. Kawas mayit we taya getihan bakating ku soak atuh. Geus dideuketkeun ka lebah tangkal salak. Alah, ampun Nul. Ulah ampun sing karunya atuh. Bool uing ulah diasupan salak deuleu. Bongana sia teh jadi jelema jahat. Geus coba-coba ngaguna sika guru aing deuleu. Ayeuna rasakeun akibatna. Tah ieu salakna euy nu rada gede. Diasupkeun kana bool maneh. Alah sia. Halik
urang porosotkeun di calana sia. Deuk si Endul kituna teh bari ngasong-ngasong si Kisalak pugoe atuh si Asmo teh beuki soak. Sedengkeun si Galing anu geus lumpat jauh basa ngareret ka tukang breh katingali si Asmo teh keur dikukusur ngadeukeutan tangkal Salak. Bari jeung calanana teh diporosotkeun ku si Endul pugoe atuh mendingan kepeger heuwas boa-boa cenah. Si Asmo teh bakal disiksa, bakal dikakalakeun. Alah, si Asma beunang. Lah rek dikumahakeun ku si anak buta teh. Alah, diprosotkeun calanana. Lah, rek diperkawas gitu. Tapi itu nyaka Salak. Boa-boa rek diasupkeun kana boona Salak. Alah, karunya teuing si Asma. Alah, pulang sia teh. Bakal cilaka euy. Ampun, dewek teu bisa nulungan. Dewek teh soak karek kitu mah. Cek si Galing bati karunya we ka si Asmo hante bisa nulungan. Sedengkeun ari si Asmo kayana teh beuki soak pisan atuh. Si Endul harita teh langkara pisan. Da eta we Salak teh atuh diasong-asong, malahan manggeus diadapkeun kana boolna. Ieu Salak bakal diasupkeun olok-olok ujun, olok-olok ujun. Alah, ampun Nul. Ampun, ulah nepikeun tadi asupkeun kana bol abdi. Aduh, tulung kirintung tulung. Alah, itu si kurang ajar kalah kalalajoanan, lain kalah kanulungan. Alah Galing, tulungan sia Galing. Tuh deuleu, tulungan sia mah kalah kaninggalkeun. Batur sia oge kalah kangalalajoanan. Keur naon si atuh sosobatan jeung jalma jahat unggul deuleu. Geuningan tempo maneh ripuh mah eueuh anu bela deuleu. Teu cara aing sia, ukituna sia teh kudu eureun jadi jalma jahat. Ampun Nul, ulah nu sing karunya. Lamun nepikeun ka eta Salak diasupkeun kana bawal abdi meureunan atuh dol. Kumaha lamun abdi geus dol teh meureun ke hitu teh moal disada bakal poh uang kaning eta Salak teh manis sakitu gedena. Ku kituna kari milih sia. Nah eureun jadi jalma jahat atawa ieu Salak asup kana bool maneh. Nya ampun Nul, lebih hade eureun aing jadi jalma jahat daripada Salak asup kana bool mah. Lamun kitu mah ku aing oge bakal dihampura. Moal tulus diasupkeun ieu Salak kana bool sia. Nu penting mah maneh teh kudu sadar babalik pikir, ulah jadi jalma jahat, ulah arek nutur-nutur si lintung sia. Nya janji Nul, moal memilu si lintung jeung si Galing. Itu geuningan ka aing teh. Awas ya lamun lanca linci, luncat mulang udar tina tali gadang. Ku aing bakal tulus engke mah. Salak teh bakal asup kana bool sia. Sumpah Nul, sumpah daek beunghar. Daek bisul. Nu penting mah eta Salak ulah diasupkeun kana bool. Nul ulah. Nyaheug ari siang geus janji mah awas ya kurang ajar. Cek si Endul ari teh bari ngalungkeun Salak. Bari nitah si Asmo ngangesrodikeun di calanana. Kiwari mah maning hemplong atuh. Dunya asa ngalagaan deui. Sabada ngalepaskeun si Asmo, si Endul teh harita teh lumpat satarikna durug-durug ngudak si Galing kiwari mah anu geus katingali jauh. Bah, dagoan si Galing, dagoan euy. Basa si Galing ngaret ka tukang ka tempat atuh eta si Endul teh kiwari mangudak ka manehanana manis soakeun si Galing oge. Laju narikan dilumpatna. Alah anjir, anak buta ngudag aing. Alah, palang siang aing dia bakal ngaranapan cilaka ku si Asmo. Bool diasupan Salak. Alah tulung ke. Dakuan ieu. Si Galing ge lumpat maniti paparetot lantaran si Endul teh ting kunaon lumpat teh manik aya ku tarik-tarik teuing atuh kawas gajah edan. Reka mana sia Galing najan lumpat ka tungtung langit oge ku aing bakal kaberik sia. Benang sia benang. Alah, halik sia. Halik Nul. Alah, ampun. Da baik maulah diasupan Salak bool teh ulah kawas si Asmo. Alah, ulah. Saha anu arek ngasupan Salak kana bool sia deuleu Galing. Ku aing mah sia bakal disiksa deuleu. Kitu nanti bari ngajewang leungeun si Galing ke benang dicekel buku atuh si Galing teh manis soak. Nempo kasih Nul kawas nempo malakal maut. Alah, ampun Nul. Lepaskeun. Alah ampun. Teu bisa deuleu. Sia teh geus sababaraha kali sia ngakalakeun ka aing.
Wani-wani nyieun kajahatan ka guru aing. Ayeuna sia kudu narima wawalasna deuleu. Cek si Endul bari durug-dug wae atuh si Galing teh dikenyang leungeunna durug-dug. Si Galing hanteu walakaya lantaran tenaga si Endul teh sakitu pedasna tuh. Si Galing teh dibawa ngadeukeutan tangkal cangkring kabenaran eta tangkal teh aya sayang engang anu sagede seeng. Hulu sia ku aing bakal dijadikeun sayang engang. Buuk Galing mah cocok deuleu cocok. Engang teh bakal barataheun nyayang dina hulu sia deuleu. Si Galing teh mani ngagabageureuwas atuh beungeutna katara sepa awakna mani ngadeg-deg kokompodan we. Kagagahan salaku karaman anu kejam jeung talengas teh ngaradak ngasirna. Ampun Nul, nek dikumahakeun ieu teh. Lah ampun. Cicing sia cicing. Dagohan deui. Katampo si Endul teh ngeuneukeun tangkal cangkring rieg. Rieg nepikeun ka oya katu. Geus kitu mah eta sayang engang anu sagede saeng teh nepikeun ka muragep beunang ditewak. Geus kitu mah ditaplokeun kana sirah si Galing. Puguh atuh si Galing teh mani leuwas. Teu sangka lamun si Endul teh sakitu langgaranna. Si Endul basa ningali sayang engang geus ancur amuradul bari jeung engang teh napuk kana sirah si Galing laju we. Bojor si Galing teh ditalapung jabarot disalontot baratak lumpat. Aduh, tolongan ke. Tolong. Alah, anjir. Aduh, Si Galing ngelumpat satarikna bari pakepuk poe leungeunna teh. Sedengkeun ari si Endul manyeng serikeun we. Rasakeun sia puas tak kurang ajar. Tah, ayeuna mah geus manggih sayang anyar euy. Pek tah sia nyayang di dinya. Dina hulu si Galing euy. Sabada ngarasa cukup pangakalakeun atawa ngawara si Asmo jeung si Galing. Si Endul teh balik dewe ka tempat anu tadi kasampak kita pate keur nangtung bari dina kayaan di Borogod. Ki guru tos salamet ayeuna mah. Ieu abdi Endul ya Endul. Nuhun Endul maneh teh geus nulungan kula. Kumaha maneh teu kudu kieu teu kunaon. Muhun. Kapan katingal ieu? Endul mah teu tecel teu bocel. Teu sangka geuning maneh teh Endul bisa nulungan bari jeung bisa ngeburak eta kilintung jeung kadua anak kepuana. Nya keur kula mah bunga anu taya papadana. Tete lah pitulung ti Gusti Nu Maha Suci teh henteu kaharti tapi kasaksian nyatana. Di luar akal maneh bisa nulungan. Sumuhun Ki parantos dikarsakeun bae atuh. Endul teh tiasa nulungan Ki guru. Ayeuna mah urang buka ieu pecut anu nalian anu ngaborogod Ki guru teh. Cek si Endul laperi laju we ngalaanan. Eta pecut anu ngaborogod leungeun kita apa. Berat pecut teh bisa dipegatekeun kita pate mani coloho kaget lantaran kapan kumanehana mah mani hese. Eta pecut teh sakitu liatna kangaranan lain pecut sambarangan atuh pecut bogana kilintung. Tapi geuning cenah ari ku si Endul mah mani gampangeuna keur mani sasimpreng brut berat paragat. Ayeuna mah parantos bebas Ki. Nya nuhun sekali di Endul nuhun. Maneh geus nulungan ka kula. Ngan bae kula teh masih keneh panasaran maneh teh bet nyaho kanaon rupa kajadian anu geus tumiba ka paguron. Pon kitu deui nyaho lamun kula teh geus diculik ku eta si Orwodo si Lintung saparakanja. Ari lalakonna mah kieu. Cek si Endul bari daradan bae atuh dicaritakeun. Pangna manehna nyaho kana kajadian teh cenah. Mimitina mah hatena teh antekeunna. Hatena sesebelakan bae jantungna ngadadak karatug. Kawas nu geus terus rasa daya tawe inget bae ka kita apapun kitu diinget ka paguron. Bari jeung dibejahakeun cenah apal kana rupa kajadian teh lantaran dibejaan ku si Belang. Kitu kutan teh paingan atuh Endul. Nya geuningan maneh teh seukeut batin teh bisa ngarasakeun kanaon rupa kajadian. Jeung deui eta si Belang teh kawas anu nyobat ka maneh. Nya betaat ngabejaan sagala rupa. Kapan salara ieu jeung kula mah
Najan wawuh tapi hante pati deket. Nya beda jeung ka maneh. Eta si belang teh kawas anu rasa peunul. Ih, panginten kitu meureun eta si belang teh. Resepeun kawa nul, hoyong nyobat jeung nul lantaran sami beuki dahar. Nya bisa jadi kitu nul. Syukur urang teh kudu muji syukur ka Gusti Nu Maha Kawasa. Parantos nang tayungan urang tina gangguan jalma jahat. Urang parantos disalametkeun geus ayeuna mah urang mulang ka paguron. Urang balik ka padepokan. Nya dulur sapaguron maneh. Tang tu bakal bungaeun lantaran kula teh geus ditulungan ku maneh. Ceuk kita palaju ngajakan ka Sinul sagancangna mulang ka padepokan. Kira-kira wanci janari leutik duanana teh kakara tepi ka paguron pugoe atuh 14 urang muridna teh. Maneh bungah lantaran kita apa nu jadi guru nanti geus salamet pon kitu deui kabeh ge eueuh anu hanteu kaget atuh. Teu sangka cenah si Endul anu geus nulunganana. Janten Ki Guru teh ditulungan ku si Endul atuh. Nya Ki, nah laras ditulungan ku si Endul. Ih, nya bener atuh, piraku kula teh ngabohong. Anu geus nulungan teh nyata si Endul. Ieu teh mangrupakeun pitulung ti Gusti Nu Maha Suci. Suka ngelantarana si Endul anu memang kukula ge hanteu diduga saacana pitulung anu teu disangka-sangka. Alah, hebatnya si Endul. Nya hebat si Endul teh. Kita lagi geuning tiasa nulungan kaki guru. Apunten we jisim abdi sapara kanca mah. Nya teh aya pisan belana teu tiasa nulungan. Margi kapan sanes pilawaneun maranehanana Ki. Nya kula oge ngartikeun bae nu penting mah kula teh geus salamet. Kula ge melang hariwang ku kasalamatan marane. Ngan bae si Endul memang nya ceuk tadi oge jauh tina panyangka. Hanteu kaduga ku kula lamun bisa nulungan bisa apal kana rupa kajadian di paguron. Geus ayeuna mah nu penting mah urang teh kudu muji syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Urang masih kene ditang tayungan kene. Kula ayeuna are keur heula da pugu geus tunu. Ya kitu we. Nuh, cikra reurekeun, nya geura sarekeun. Kita apa mangaleos we arek ngadon reureuh cenah. Sedengkeun ari si Endul hanteu bisa reureuh atuh lantaran dulur sapaguruna teh panasaran, malahan masih Endul teh kalah ka ditanggap we. Heula atuh Nul, ulah bakal hees maneh mah euy. Dawek jadi panasaran atuh. Nya Nul, cicing maneh di dieu, ulah bakal hees, anggur mah geura bejakeun kumaha lalakonna. Ngara urang sararea teh nya hoyeuh. Kumaha carana bisa nulungan Ki Guru? Barabat bae atuh ku si Endul teh dicaritakeun bari jeung dibarengan ku banyo. Sakabeh dulur sapagurona kabeh ge mani menak poe ngadangekeun eueuh anu malaweung kabeh ge dari anak keur. Tah jadi kitu euy. Anu geus nulungan teh tajadian teh ieu beuteung uing. Ieu beuteung teh lain sambarangan beuteung. Ku kituna kudu diruat, kudu dirumat. Diruat jeung di rumahna teh nyaeta kudu ku kejo. Lantaran ieu beuteung kilintung nepikeun ka teter eleh jajaten. Jadi kilintung teh eleh ku beuteung manehnya. Alah bener-bener hebat maneh teh Endul.
Nya hebat atuh. Endul teh pokona mah eta karaman teh kalalabur. Kasup kadua urang anak buahna geus diwarah ku Endul, diwarah ku Uing. Nah kumaha lakona Nul? Eta anak buahna diwarah kumaha euy? Lah, dawe jadi penasaran ye. Nya Nul, gancang caritakeun. Kumaha eta lalakona maneh ngawarah kadua anak buahna Kilintung? Ku Uing bakal dicaritakeun ngan bae. Kesian heula ye beteungna ye. Ngarah wareg supaya jongjon. Ari geus beteung seubeuh mah bakal lancar ngadongengkeun oge atuh. Nya ulah salempang Ujang Nul. Keun ku bibi bang nyieunkeun liwat. Nya, bibi ge penasaran bieu teh ngadedengekeun lalakon Ujang, teh lagi ningan Ujang teh hebat. Pokona mah urusan beuteung mah urusan bibi. Urang jieunkeun liwat, hayu barudak. Nya bantuan, ieu bantuan. Nya tuh Bang Abi. Ayo euy, urang ngaliwat heula. Maras Nul ari geus dahar mah bisa nyaritakeun lalakona euy. Nya ayo. Memeh si Endul nyaritakeun lalakona nalika ngawarah kadua anak buahna Kilintung. Si Endul teh dipangjieunkeun heula liwat beuting eta mah asa jadi raja we si Endul teh. Kahayangna pada mupujukeun. Teu kacaturkeun liwat teh geus asa kalaju we dibikeun ka si Endul hekak di dahar mani nikmatna keur. Si Endul daharna mani tetelebekan. Atuh di lalajoanan we ku batu desa pagorona ka asup enok. Alah, mani nikmat ieu liwat teh. Nuhun bi, nuhun ka sararea ye. Geus pangjieunkeun liwat Jang Endul. Nya Ujang regreg ari geus wareg mah. Jeung desukur ari kaanggo mah. Bibi mah mupuh oge masih kene Herman aya heran. Lantaran teu kaharti Ujang teh bisa nulungan kita Pak. Malahan bisa ngelehkeun jadugna karaman naung hideung sagarupa. Pon kejadi ngawarah kadua anak buahna. Nya kapan sakanyo bibi? Ujang mah gawena ge ngahekok di pawon sarua jeung bibi. Pinterna teh kana ngahuap. Ahli laleb, tapi kiwari mah jagoan. Nya kumaha Ujang? Tah bibi mah hayang jelas kitu tah. Sok caritakeun deui Ujang. Nya heug bi. Pokona mah eta si Lintung teh nepikeun ka ngajeng jehe. Ku Endul bisa dielehkeun lantaran ieu katulungan ku beuteung Endul anu meneyang. Lain sabeuteung-beuteungna ieu beuteung teh. Pon kitu di eta kadua anak buahna ku Endul teh geus diwarah. Si Asmo disingsieunan arek diasupan salak kana boolna. Pon kitu di si Galing sirahna teh ku Endul teh ditaplokan sayang odeng sayang engang nepikeun ka soakeun lumpat da kitu. Alah kitu kotan teh nya hebat Ujang. Hebat pokona mah hebat Ujang teh. Batur sapagorona ge sarua kabeh pada muji we ka si Endul teu saeutik anu seserian lantaran kabayang cenah. Kadua anak buahna Kilintung geus diwarah ku si Endul. Beut arek diasupan salak sagaruba kana boona. Pon kitu ditaplokan sayang engang. Panuju atuh panuju tah. Kadua anak buahna si Lintung teh pasti kapokeun atuh kapokeun euy. Nya kabayang. Alah lenger oke maneh teh Endul, pasti tah. Kadua anak buahna si Lintung teh pasti bakal soakeun. Mudah-mudahan wae mah kapokeun. Nya mudah-mudahan bae. Eta karaman teh moal rek ngaguna si kaki guru pon kitu ngaganggu ka lembur Ciburuy. Dah ayeuna mah geus wareg. Beuteung seubeuh panon cepel geus waktuna hees jeung deui waktuna beak. Euleuh mitra waktos saparantos teu nyekapannya. Sagala urang tuna jajara carita si Endul jawara oloke jodogi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mangenuhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganana. Mang saheulanan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.